Eta si utun inji teh ngadua di alam rahim teh. Cek utun inji Gusti pun biang kiatkeun mugi tiasa niatkeun tali ari ieu. Abi teh kabita pun biang nikatinggal dina leherna ieu ngaleueut esteler miraos komo wayah ieu cek utun inji eta teh nyarios ngene kabita Gusti aya esteler abi teh komo jam 12 ieu mah mi hareudang raos cek utun inji teh kumaha cek utun inji teh cek Allah teh hayang naon ari manjeun utun inji cek utun inji kumaha kiatkeun tali arina eta deui utun inji ninggal kanu janten ibuna Gusti meuni kabita eta ibu abi unggal wayah kieu dahar seblak we pan kasanu ibu-ibu seblak nya atuang seblak we karusum seblak abi teh resep eta kana seblak Gusti kumaha saur utun inji pasihan kakiatan kana tali ari ibu abi cek utun inji eta teh kubrag lahir ke alam dunia ternyata nyupang payuna diteuteuk saha naonna tali arina berarti robi alam teu aya manfaatna anu kapungkur tali ari teh di janten tetegenan nu janten jabang bayi tapi nalika robah alam ti alam rahim kana alam dunia maka tos aya manfaatna robina urang napakuran eta jalmi teh benten urang di alam dunia lamun napakuran ari urang teh orang dunia orang akhirat urang teh lain urang dunia dan sababna geningan eta pasti dilahirkeun teu langsung lumpat dan orang dunia mah langsung apal da di dunia na oge ibu gaduh hayam netas langsung nyatu langsung lumpat ya. Gaduh domba teu lila sajam 2 jam tati neangan jukut kan kitu bisa leumpang pan ieu nu janten murang kali urang ngorondang cacan ngorongan di ayus heula di bedong heula itu ulah tepikeun kagerak da bisi eta bisina potong cangkengna di bedong tah can dituangkeun naon-naon susu heula tiasa diajar paneme usia 2 tahun lami can bisa neangan dahar sorangan dipasian kene ku sepuhna 1 tahun dipasian tuang kene geus 5 tahun dipasian jajan kene geus 10 tahun dibere kene jajan 20 tahun dibere kene udud 30 tahun masih kene dibere can gawe kene eta budak mah can bisa neangan diri sorangan hayam mah geus bisa neangan diri sorangan jalmi mah teu bisa neangan diri sorangan eta dinandakeun urang teh lain orang dunia orang langit urang mah da lamun teh maina orang dunia da langsung tiasa neangan diri langsung jagjag buktina urang teu jagjag eta tapakuranan urang lemahna urang teh eta teh ciri hamba bakal kenal saha nu nyiptakeun urang Gusti Allah kenalin ka hamba kana ka hamba